Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi sadayana Bapak sareng Ibu guru anu kusimkuring dipika hormat, sareng rerencangan sadayana anu kusimkuring dipika cinta. Langkung ti payun mangga urang sanggakeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos merengkeun urang sadayana dugi ka tiasa patepang dina ieu acara. Alhamdulillah urang tiasa kempel di ieu tempat dina kaayaan sehat walafiat. Palawargi anu kusimkuring dipika hormat, dina ieu waktos simkuring bade ngadugikeun kumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Urang sadaya kedah atanapi wajib ngajagi lingkungan sareng awak nyalira sangkan ditebihkeun tina sagala rupi panyakit. Kumargi kitu, urang sadaya kedah ngalaksanakeun hirup sadidinten ku cara anu sehat, maresihan salira atanapi ibak, maresihan kuku, nyikat waos anu rutin. Eta conto anu disebat hirup anu sehat. Conto anu sanesna micen runtah kana tempatna, nyiduh ulah di mana wae, batuk atanapi bersin kedah nutupan baham. Saupami sadidinten urang ngajagi kabersihan, awak urang bakal bersih atanapi suci tina sagala rupi kokotor. Bersih teh hartosna bersih sucina urang sareng lingkungan di sabudeureun urang. Urang kedah mika cinta kana kabersihan supados manah urang oge suci sareng bersih. Palawargi sadayana rupina dicekapkeun sakitu anu dipika hatur, kirang langkungna tiasa dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.